Salajengna waman jeung sajalma jamaah anu ngalekuy itu si iman fi lailatis salasai dina malam Salasa. Yakunu mangka bakal bukti saha al waladu budakna eta baron anu gawe alus lil walidaini ka indung bapana ka kolotna. Waman jeung sing sajalma jamaah anu ngalekuy itu man fi lailatil arba'i dina malam Rebo. Yakunu mangka bakal bukti saha al waladu budakna eta kasirol akli anu loba akalna au kasirol ilmi atawa anu loba ilmuna au kasirol syukri atawa loba syukuranana. Waman jeung sing sajalma jamaah anu ngalekuy itu si man fi lailatil khamisi dina malam Kemis. Yakunu mangka bakal bukti saha al waladu budakna eta mukhlison anu bersih atawa anu ikhlas fi qalbihi dina hatena itu si walad. Tos kitu. Saterasna saur musonif masih kene nerangkeun dina pirang-pirang waktu ngalekuy. Kamari atos malam Ahad, malam Jumat, malam Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu nya. Senin. Tah ayeuna malam Salasa kumaha cenah? Lamun ngalekuy dina malam Salasa tah yakunu al waladu baronil walidaini. Mangka bakal jadi eta budakna teh anu gawe alus ka kolotna. Tah jadi malam Salasa mah positifnya ngawaris kana alus akhlak kana ka kolotna nya gitu. Jeung sing sajalma anu ngalekuy dina malam Rebo mangka bakal bukti eta budakna teh anu loba akalna. Tah malam Rebo ge sarua nya. Ieu ngawaris kana positif nyaeta kasirol akli anu loba akalna. Siga si kancil meureunnya gitu, banyak akal. Au kasirol ilmi atawa loba ilmuna tah ieu. Tuluy au kasiro syukri atawa loba syukuranana. Jadi malam Rebo mah alus. Jeung waman jamaah jeung sing sajalma anu ngalekuy dina malam Kemis tah mangka bakal bukti eta mukhlison fi qalbihi. Eta si budak teh ngawaris kana ikhlas atawa bersih dina hatena. Tah ieu mah alus dina batinnya, tegasna dina hatena. Tah malam Kemis oge sarua ieu positifnya ngawaris kana alus gitu. Jadi Jumat alus, malam Sabtu ngawaris kana negatif, malam Minggu negatifnya, malam Senin negatif. Aya negatifna atawa alusna nya. Tuluy malam Salasa alus, malam Kemis, malam Rebo alus, malam Kemis alus gitu. Tah berarti anu kurang alus mah malam Sabtu jeung Ahad gitu. Tos sakitu heula. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.